Ampun aing mah teh lah. Bararingung usaha eueuh. Pagawean eueuh. Hayang nganyuk teu diberahan wae ku tukang warung teh. Aduh kumaha eta aing teh. Aduh, jeung buka naon deui tos mah. Si Akang teh keur mau pulang tamu di dinya. Kang, Ieu, keur naon? keur cicing eta tadi ge naon kitu? Lain asangan cicing di kebon. Pancek teh maneh tadi ka kebon, cenah isuk-isuk ka kebon jig. Lain maksudnya di tah ka Udah rek kebon. naon deui atuh maneh teh di kebon oge da pagawean geus beres. Man aya paculeun sabeulah di Alieur aing mah komo bulan puasa kieu maneh mangan hayu we nitah barang gawe sakitu selalu se awak teh. Atuh cingri da we da lain di nu batur di nu sorangan, lamun di nu batur mah puguh. Pan mun urang mah tinu kitu lain ti kamari ge di bejaan, barang daangna naon teh lamun teu urang teu daek kieu mah moal barang hakan. Udah gampang atuh. Kayak bulan Sawal mah cua sakitu. Depan lila bulan Sawal teh karek gedek puasana oge rek nuan iraha. Aing masuk lieur jeung maneh mah aing heran euy ngomong teh. Jadi Daripada kieu ngahuhuleung tamu, macuna teh pipaseaeun. lain pipaseaeun ngabejaan. Pasea terus ini teh gimana sih kamu pinginnya berantem sama suami teh? Nggak ada hargainlah sedikit Lain suami tengah teh. hargaan. Jangan sih mah. Kan pagawean meureun Ayo, loba, urang teh pan petani meureun Kang. Batur ge wayah kieu mah atuh. Mumpung isuk puguh ge lain ngahulang tamu dan seberang Kumaneh waktu sorangan sia teh. Piraku urang kudu macul. Da awewe teu lalaki. Ya arek naon? Cicing we. Make kudu cicing Atuh isukan deui atuh teh. Atuh da ayeuna isukan Geus geus banget sarua. teuing sama maneh hayo we. Loba pi omongeunna jeung maneh mah. Adi lali lama sabosen aing teh ka maneh teh. Sabodo teh teuing aing geus bosan. Bener aing mah. Cuma meureunna ganti deui ge aing kaduel mah. Sabodo Sabodo sia. Banget teuingan kitu hayo. Salah kita kayu na pisan. Sabodo jiga. Kemana ge gae? Tah yang nyararaho aing mah. salah kieu lain cicing di imah hees cicing di kebon ngajejeun tulpan loba keneh Kang pagawean teh rek iraha beresna atuh pan urang mah petani mikir saeutik mah awewe Da batur oge petani teh tara ngapoe wae sia teh.